Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Urang dina dinten kamari parantos rengse netelakeun ciri kalima isim anu kadua nyaeta watanwini gitu. Tah ayeuna urang lajengkeun deui wae kana ciri kalima isim anu nomor katilu. Saur musonif dina kitab Jurumiyah, fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Tah anu nomor katiluna teh nyaeta wa dukhulil alifi wal lami kitu nya. Wa dukhulil alifi walami. Nah, naon hartina? Nyaeta hartina teh kaasupan. Kaasupan alif lam. Tuh. Kumaha alif lam teh? Nah. Gitu. Iya. Alif lam teh ieu alif jeung lam teu kumaha teh nya nulisna teh alif jeung lam teu lamnya seperti kumaha contona dah seperti alif jeung lam teh ieu we nu deukeut tah nya tah alif jeung lam nu deukeut we rohmani. Nah, seperti kumaha deui al kalamu nya al kalamu anu dibaca ku urang kamari al kalamu huwal labdu. Dah kalamu seperti kumaha deui loba pokok namanya ciri-ciri kalima isim teh ciri-ciri anu katerapan ku alif lam loba pisannya. Pokona mah sakur-sakur kalimah anu aya alif laman seperti anu kamari manaon cenah al murakkabu. Terus al mufidu. Nah, ieu teh kalimahna teh kalimah isim naon cirina alif lam. Tuh. Jadi ciri kalima isim nomor katiluna teh nyaeta kaasupan ku alif jeung lam. Jadi moal aya kalimah fiil jeung kalimah harap nu katerapan ku alif lam gitu tah. Ieu khusus jeung ciri-ciri kalimah isim katerapan ku alif lam gitu. Tah. Di dieu aya jeung alif lam mah aya hiji keterangan gitu nya. Ciri kalimah isim anu taradaek rerejengan jeung tanwin. Tah, alif lam teh nyaeta ciri kalimah isim anu taradaek rerejengan jeung tanwin kade. Kan seperti kamari mah aya nya ciri kalimah isim teh rerejengan teh jeung jr tungtung seperti ieu. Tah, seperti dangge ieu mah geus kuduna deui jr tungtungna teh nya. Seperti rerejengan jeung tanwin seperti kemarin teh naon contohna teh anu rerejengan jeung tanwin teh seperti bizaidin gitu tah bizaidin nya tah ieu mah kan jr tungtung gitu nya tah jr tungtung terus tanwin terus harap jar gitu. Tah si alif lam mah ciri kalima isimna teh taradaek rerejengan jeung tanwin. Ieu mah ciri anu tara rerejengan jeung tanwin. Jadi taradaek ngahiji jeung si tanwin teh. Si alif lam mah gitu. Si alif lam mah taradaek ngahiji jeung tanwin gitu. Mangkana tiap-tiap kalimah anu aya alif laman tara make tanwin.
gitu. Makanya lamun dina kitab koneng mendakan kalimah atau manggihan itunya, manggihan kalimah seperti kieu al kalamu kan teh jabar jeranya kitab koneng nya al kalamu macana teh ulah al kalamun ya teh salah lamun maca al kalamun gitu. Da kusabab alif lam tara daek rerenjengan jeung tanwin, makana macana di dieu al kalamu dibacana teh gitu. Da kusabab aya alif laman gitu. Lamun awuh alif laman sapertikeun kieu tah, mun awuh alif laman sapertikeun kieu karek make tanwin gitu. Kalamun nah nya seperti kitu. Ya mah ciri kalimah isim anu tara daek reureujeungan jeung tanwin, tara daek babarengan jeung tanwin. Urang contohkeun deui seperti kumaha. Nah, ciri kalimah isim nu teu reureujeungan jeung tanwin teh kan di seperti kieu nya. Zaidun tah. Zaidun. Lamun awal alif laman mah cirina teh ku tanwin. Zaidun gitu. Zaidun. Asupan alif lam. Ieu macana jadi kumaha? Lamun make alif lam macana jadi kumaha? Berarti jadi az-zaidu. Jadi az-zaidu ulah make tanwin. Jadi az-zaidu macana teh. Da kusabab aya alif lam tanwinna eueuh kitu tah. Jadi ciri kalimah isim ieu mah ciri kalimah isim alif lam mah tara daek reureujeungan jeung tanwin gitu. Asupan alif lam nya tah. Contohna teh seperti kumaha? Terus amrun. Amrun. Tah. Asupan alif lam jadi al macana teh jadi al amrun atau al amru. Macana jadi al amru. Naon sabab? Kusabab aya alif lam. Tah alif lam tara daek reureujeungan jeung tanwin gitu. Tah jadi ciri kalimah isim anu nomor katiluna teh nyaeta kaasupan ku alif lam. Pertikeun tah ar-rahmani, ar-rahimi eta teh kalimah isim. Da kusabab aya alif laman wadukhulil alipi ta'al alipi walami alami tah di dieu teh kaasupan ku alif lam gitu nya. Kartos kaasupan ku alif lam jadi sakur-sakur. Nah, sakur kalimah anu kaasupan alif lam itu nya sakur-sakur kalimah anu kaasupan ku alif lam itu. Tah urang hayang nganyahokeun kumaha atuh mang eta teh alif lamna teh alif lam ciri isim atawa alif lam harap asal gitu. Alif lam harap adegan tah eta lamun urang hayang ngebahas kana bab eta kin tah urang aos oge engkeun bab tasrifna. Dina bab tasrif dina bab kaelani kayak urang bahas kupas tuntas gitu nya. Tah ayeuna ciri isim nu katilu nya kaasupan alif lam. Alhamdulillah parantos beres. Nah mun sakitu heula keun urang lajeng deui kana hanca nu salajengna nya kana JR kaasupan harap jar nya. Sakitu heula panginten dina ngaos wengi ayeuna wallahu a'lam bishawab.